berenang di Santasi Waterpark. Hai sadayana. Dikarenakan mama keluar regah midioti mimiti, jadi orang langsung video di kolam ombaknya baraya. Bocil paling resep berenang di kolam ombak. Alasan teh kumargi sing ara rampul pas ombakna hurung. Orang mah antop dages Dewasa nahaon modal ge diobehan keneh, baju di bajuan keneh, jajan ge ti indung keneh, dewasa ti mana nyata kieu ari ngadabing hareupeun bocil teh jadi sok pipilueun. Mak kos urang sarua teh si lamun budakna berenang sok riweuh gorowo ka ditu gorowo ka dieu. Pikir-pikir mah urang lain capek kurenangna, capek ku gorowo kanana da melang ka budak. Tapi nu di melanganna mah kalah nyererung hid. Gandeng, bawel, riweuh cenah ka indung. Padahal eta teh cingcirin nya mangga bade mamam heula harayu sadayana.